Hidayah dan Rizka Ramdiati di kelas 10-9 bade ngawawancara ngeunaan RKG. Tepangkeun nami Abi Muhammad Rifki Rohani di kelas 11 MIPA 5. Angga bade aya nu diteruskeun. Kumaha perasaan Aiki pas awal lebet PMR? Perasaan Abi awal lebet PMR teh bingah lantaran kantos ngiringan PMR, eskul PMR di SMP Negeri 3 Sindangkerta. Naon kepanjangan PMR? Kepanjangan tina PMR nyaeta Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja nyaeta anak cabang ti organisasi Palang Merah Indonesia. Naon wae tugas-tugas PMR? Tugas-tugas PMR nyaeta ngabantos siswa anu kirang damang di sekolah, teras sigep ngabantosan anu ngiringan sigep ngabantosan anu pingsan pas upacara. Naon wae saterang Aiki tentang PMR? PMR teh nyaeta organisasi anu diciptakeun kanggo ngabantuan korban perang pas tahun 1945. Teras bagi kakak ayeuna gantos namanya jadi PMR. Menurut Aiki, PMR teh seorang anu berjasa apa gitu? Menurut Abdi, PMR teh berjasa lantaran ngabantos anu kasusahan dina keadaan anu teu ngamungkinkeun dicanda ka rumah sakit lantaran jauh ti rumah sakit. Sapertos ketika siswa nuju sakit mah atanapi pingsan itu ieu lantaran sakola tebih ti rumah sakit janten dicana ka UKS dipasihan obat dan lain-lain. Hanya tuh hatur nuhun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.